Sok nu kadua yo. Tebu dan sagu menyimpan makanan pada batang, sedangkan manusia menyimpan pada Lomari. nah bet make lomari ari Cek mah. mana naon? Kulkas. Mana boga kulkasnya di mah? Henteu. Luhur teuing teh jawaban teh mata salah cik urang tadi diomongkeun ku ka maneh. Cing bener gara diajar teh maneh teh. Yeh, emang bener orang mah geus bener ya nu katilu yo. Apa yang dimaksud dengan mamalia? Wa urang boga anak ngaranna Lia. Nah, salah maneh mah. Ibu dari anak yang bernama Lia nu bener mah. Ya we sok tuliskeun. Wa nasi utep gitu. Sahabat bener gitu. Bener sok dijamin. Alah, piraku. Daek taruhan jeung urang maneh. Sok taruhanna na. Nanggeus ke orang ditulis warna si utep di dieu. Da wa urang gitu. Nanggeus. Ayeuna nu kaopateun, apa fungsi hati? Cek maneh naon? Untuk menyimpan kenangan dan masa lalu. Anjir,